Bu, atos tuangna cik etang bu. Tuangna sarang nano aja. Gepuk hiji, bunya. 3.500. Hon, sarang tempena hiji. 500. Sanguna hiji. Sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu, sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan bu. Naon becerik neng. Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Matak oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beteung. Kang, ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon gitunya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung, nah meni disadar men ngagoloprak kitu nya Jang. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Ayam, Meri. asin, Asin. Nah, aya sato asin. mun, kan geuning aya endog ayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah, anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah, ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 Setuju. Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jalma nu hitut tuluy nyalahkeun batu. Jalma beleguk, jalma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jalma nu berwawasan, jalma nu apal nu nyahoan. Bukur-bukurna. Jalma nu bodoh lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jelma nu pedit lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batu. Mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jalma nu sakti mun hitut bari make tanaga dalem. Jalma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur.
supermarket teh bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu. Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka, bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara. Ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan. Nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos sersan 8 lah. Mana SIM? Milarian manuk Pak. Mana SIM? Mohon, milarian manuk Pak. SIM mana SIM? Mohon Pak, milarian manuk. Ah, putih lang kau. Bapak perkutut. Mang meser sirup, Mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap, sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari Saklitnov, cik kadieu. Ya Bu, Abi. Kadieu bager. Ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh eta ngaran maneh Semari Saklitnov. Oh eta, Semari teh kan singkatan Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari Saklitnov. Sabtu Kliwon 7 November Bu. Mang, soto campur hiji Mang. Mangga Den. Sing balik atuh Mang jualan soto teh. Kala sakedap jang kunang. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti aya kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari Mang kumaha sih? Tong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapendakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Nini, kadieu geran Nini buru atuh Nini. Ya naon aki, meni jojorokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel kali timbaan jeung emberna. Tonggo hujrut aki, puguh tadi teh jamu sari rapat nini tika cemplung ka sumur. Pak Ujang Mang ke alim disunatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana naon ge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sep. Sok, Sep, sareng naon wae tuangna, Sep? Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 Sep lah. Da sangguna mah teu dietang. Nah, 2000, nah sangun teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina duh. Sia kanyahoan ayeuna nama ku Bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku Bapa teh jadi pencandu narkoba.
Narek jadi naon sia teh, ha? Mun hirup jeung narkoba mah, ha? Nari bapak make jeung narkoba segala. Sumpah bapak abdi mente. Eta geuning katinggalin aku bapak ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, ha? Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak kopina teu tiis-tiis. Jeruk. Mangga nu pada jeruk. Jeruk Garut ya asli, asak tina tangkana sanes asak karbitan ya mah dijamin kareueut. Pokona mah kareueut. Tahu. Mangga nu bade ya tahu Sumedang. Tahu dijamin pelem. Jeruk kabita hayang pisan. Ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jeung ongkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun? Mang, bicara naon, Mang? Tahu rasa jeruk jang. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh loba nate nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling hitar jeung suling. Nah, Ari Tardan awan coba kakarak ngade ngeuy Ari Tardan naonnya singkatanna kela. Teu apal. Nah, Tardan teh kapanjanganna tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Kamu kuring spesialis gol penalti. Ari didinya naon? Ari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Kalau saya tentara Amerika, waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ke saya serangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, kamu saya tentara Israel di Palestina. Pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Oke, urang prajurit di Indonesia. Kuring apa maraneh jarangkung badag? Cing, saya rek nanya ayeuna. Lamun suku saya ayeuna diangkat, ieu ranjau nu di nu suku urang ngabledug moal. Atos tu ibu ikhlaskeun sing sabar. Da kumaha geuning jodoh mah pati bajal celaka mah. Nanging Allah nu euninga. Atos tu ibu atos. Abdi mah teu narima. Teu tiasa abdi mah dikantunkeun ku pun lanceuk. Nah, atos bu, cing sabar ayeuna mah. Nada kanu kawasa. Abdi mah teu ikhlas. Nah kunaon atuh ibu teh teu ikhlas kunaon? Abdi mah teu ikhlas. Saha nu rek pangmayarkeun cicilan mobil, cicilan mio, kartu kredit, imah, listrik, kompor. Inilah tips jalan-jalan di kota Bandung. Saderek urang luar kota, bade jalan-jalan di Bandung. Dihandap ieu aya sababaraha tips supados saderek aman sareng nyaman jalan-jalan di Bandung. Nu kahiji, pastikeun mobil atanapi kareta anu ditumpakan leres-leres ka Bandung. Sanes ka Surabaya atanapi ka Yogyakarta. Anu kedua, upami tos dugi ka Bandung, tong langsung mondok di bumi batur nu terkenal. Bisi diusir. Langkung saya mah milarian pamondokan atanapi hotel. Anu katilu, upami bade ngajungju ka hiji tempat, perhatoskeun jurusan angkot atanapi bus kota nu dianggo, ulah dugi ka saderek ti kopo, bade kadagokeun ngage jurusan leuwih panjang Pulau Gadong. Insyaallah moal dugi-dugi. Anu kaopat, upami bade maser acuh ka Ciamplas atanapi factory outlet, tong hilap nyenak atos atanapi kartu kredit, sabab di dinya mah teu aya nu diajukeun. Anu kelima, upami bade jalan-jalan ka BIP, BSN, Ciwok atanapi ka mall-mall sajen, tong hilap nganggo acuh, tong ngisinkeun nyalira. Atur nuhun.